Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anu ku pribados dipihormat para alim ulama, para kiai, para ustad, para sesepuh sadayana anu teu tiasa disebatan hiji-hijina ku simkuring, nanging insyaallah henteu ngirangan rasa hormat simkuring ka payunan para alim ulama oge kasepuhan sadayana. Teu hilap atuh ka papayung urang sikawit Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, sinareng sadaya jajaranana, wabil khusus kangge sohibul hajat keluarga besar Bapak Abdullah sinareng Ibu Yani anu ku pribados dihormat, umumna kasadayana hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat anu sami-sami hadir anu ku pribados dihormat. Alhamdulillah jamaah sadayana dina wengi ayeuna kalayan pangulemna ti sohibul hajat atuh hakikat nama ti Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana tiasa ngalaksanakeun salah sawios kewajiban urang sadayana nyaeta silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi urang sadayana sanes ngan saukur di alam dunia, tapi mudah-mudahan sing parat dugi ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Daya sanes dina wengi ayeuna sohibul hajat ngulam urang ka ieu tempat sakumata diparantos diudingakeun ku kasepuhan. Anu paling pokok mah saurana anjeunna teh bade negrakeun, bade nembongkeun atanapi bade mopoyankeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala dina mangpirang-pirang nikmat anu ku Allah parantos dipasikeun ka keluarga anjeunna. Wabil khusus bire alhamdulillah sababaraha sasi kapengker Bapak Abdullah teh parantos di sepitan putra nana teh nya putrana uyane gerak kupikeun. Wabil khusus wire alhamdulillah sababaraha sasi kapengker Bapak Abdullah teh parantos di sepitan putra nana teh salah gitu salah susunanana meureunan. Wabil khusus bire sababaraha sasi kapengker putrana Bapak Abdullah teh parantos di sepitan. Dari kitu tadi kira sarua sudah maeta nyaeta Cep Muhammad Rasa bil Faqih. Taku kituna mangga urang sami-sami doakeun ku urang sadayana nomor kahiji mudah-mudahan ye syukuranana sohibul hajat sakula wargi teh sing aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Nomor kadua atuh sagala rupi anu parantos dikaluarkeun sinareng dikorbankeun ku anjeunna ti kawit harta tanaga dugi kaemutan, mudah-mudahan sadayana sing digentosan anu berlipat ganda ku Allah Subhanahu wa taala. Nomor katilu atuh ye Cep Muhammad Rasa bil Faqih urang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan yang murang kali teh sing dijantenkeun murang kali anu soleh, anu iman sinareng takwa ka Allah Subhanahu wa taala, anu sae sareng berbakti kanu janten ibu ramana, anu berguna kanggo nusa bangsa sinareng agamana umum marurang kali urang sadayana. Amin ya Allah ya robbal. Jamaah sadayana anu ku pribados dipihormat patali sinareng hal eta ukituna simkuring dina wengi ayeuna bade nyandak judul pangaosan teh di sesuaikeun sareng acara pokokna syukuran itu nyebutnya
urang judulan ngaos urang wengi ayeuna judulna teh nyaeta syukur. Sok apalkeun ku sadayana. Naon judulna teh? Cing kompak. Naon judulna teh? Syukur. Aja teu balik teh nyaho-nyaho judulna tu ngaji teh. Ulah balik ka imah ceuk salaki teh mah naon tadi teh ceuk ustad teh nu katingna naon ya nu penting mah rame we tadi teh ngaji teh. Jadi ulah dicanak ramena wungkul ilmuna ge canak ka bumi urang masing kabuihan deui. Naon judulna teh? Syukur. Kalayan harapan mudah-mudahan mulih di ieu tempat urang sing janten jalmi nu seueur syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Nanging satu acan eta judul dibahas kusim kuring dipayun urang sholawatan heula. Yo sholawatan heula. Da ge ceu mawa gerung. Kurang dibawa cari cing wae. Hamur-hamur sangu. Yo sholawatan heula. Yo sholawatan heula. Sok siapkeun alatna, setel mikna. Cing saimang. Pados raoseun ka kupingna. Hiji-hiji atuh tilingtit heula. Iringtit sok. Terus. Paktung. Make pola teh geuning pak tung sok. Inu ieu teh geuning ping cak doman ini belekuk resok. Ye ari euceuk sagala ge aya polana. Ngarunuhan ngarunaru. Resok. Belekukna make eta teu kumpul. Resok beli kanai. Ping. Masih ngebelakuk mah gana. Sao kepul ayeuna. Kepul. Jeung soa ganeng. Kadang soa. Nama di temalan ku soa. Aya ceketa sok. Ting gendut sok. No. Terus kedapnya najudi yang kudu setel keula. Eta heula tuh tablangna. Terus kecerek kaluhur kecek konser gitu sing luhur terus sudah mah di lampu merah ya cek kalau menang duit so eta backing cek cok saya itu satu sate jadi ceramah ya ada lah terus selena terus iman ibu orang sholawatan nu ieu nya anu 12 bulan Islam apa tuh Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Apa eta? Umat Islam teh nyaho bulan Hijriah ya. Muharram, Safar, Rabiul Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan.
itulah nama 12 bulan Islam. Itulah nama 12 bulan. Hiji, dua, tilu. Kita Muharram. Nek sapar, ijam sopar. Sapar wae. Muharram. Mulut cili mulut eta pala teh. Rabiul Awal, Rabiul Allah terus. Jumadil akhir. Lain rawah. Sapat itu je rawah wae. Rawah mah bahasa urang. Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban. Rawah. Tuh, Jumadil Rajab, Ramadan, Syawal, Hafid. Hafid. Nah, Hafid wae dah. Bayagung gitu dah. Ramadan, Syawal, Zulqaidah dan Zulhijjah. Itu kita tinggal dua di apa kita? Zulqaidah dan Zulhijjah. Eta teh Hafid jeung Rayagung. Isok mimiti si kompak. Hiji, dua, tilu. Kita Muharram jeung Safar wae. Muharram Safar. Oi, Safar. Oh, undangan Safar. Sabar lagi. Kan diajaran nyanyi sengaja mah. Hiji, dua, tilu. Muharram Safar jo raja mah. Kurang we sayur. Muharram Safar raja. Abanta. Ayo. Ya orang kan kopi terus ditulis yo. Tapi kan apa kayak itu namanya? Kan apa awal ukul? Terus bareng kayak santrinya. Sarangan. Tuh, ibu anu apa sih sarangan? Kita apa cara apa baik? Juga ada terkentang asuh. Siap, Selena? Siap, kita lihatnya sih coba dulu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah mah nyaho dah. Salawat favorit di baheula. Teh urang teh aya dina tahun baru Islam 1442. 1442 itu matak dibawakeun lagu yeung. Muharram Safar Rajab Hafid. Siap Selena? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Sya'ban Ramadan Syawal Zulqaidah dan Zulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. Itulah nama 12 bulan Islam.
bersihkan hati, bekal sejati. Siapkan diri, bersihkan hati, bekal sejati. Yo sarang biola awal, Allah Allah dan Zulhijjah bulan mulia yang kedua. Indahnya wukuf di Arafah bertabur cinta. Bagai wisuda calon haji berkumpul semua. Sucilah diri terhapus dari segala dosa. Laksana bayi terlahir dari rahim ibunya. Rabiul awal, Rabiul akhir, Allah Allah Zulqaidah dan Zulhijjah. Tablah, tarikan tablah. Itulah nama dan Muharram bulan mulia yang ketiga. Bulan mustajab para nabi dan rasulnya. Terkabul segala doa juga usahanya. Diciptakannya langit bumi dan isinya. Inilah dunia tempat kita kini berada. Satu dua sarang Rabiul awal, Allah 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 Allah. Zulqaidah dan Zulhijjah. Ya Allah, pasihan barokah kanggo sadayana jamaah nu hadir. Upami aya jamaah anu nuju teu damang, damangkeun ya Allah. Sehatkeun lahir batina ya Allah. Hasilkeun sagala rupi maksudna ya Allah. Lancarkeun usahana ya Allah. Sarolehkeun putra-putrina ya Allah. Wabil khusus kangge keluarga besar Sohibul Hajat, Bapak Abdullah sakulawargi, Ibu Yani sakulawargi. Mudah-mudahan panjang yuswana ya Allah. Sehat lahir batina ya Allah. Jembar rizkina ya Allah. Hasil segala rupi maksudna ya Allah. Umumna kamu abdi sadayana ya Allah. Terakhir Sofa Rabiul awal, Allah Allah Allah.
Alhamdulillah. Mudah-mudahan tong ayeuna wungkul salamina. Raoseun teu oyong deui oh nyangke atuh. Ayeuna mah urang ngabahas judul anu tos diuninga. Wian deui naon tadi judulna teh? Syukur. Jamaah sadayana anu ku pribados dipihormat, urang cobi-cobi ngawaler. Wa seueur teuing opat patarosan. Anu ieu opat patarosan teh tangtos sadayana aya hubunganana sinareng syukur.